Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana barudak, kumaha dararamang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran basa Sunda kelas 1 perkawis pangajen atanapi penilaian atanapi evaluasi kanggo pangajaran 2. Lajeng deui ayeuna anu bagian A, perhatoskeun barudak nyaeta di piwarang ngalengkepan carita. Di dieu aya hiji carita anu kedah dilengkepan ku hidep. Di sini ada sebuah cerita yang harus dilengkapi oleh kalian. Dadi boga titik-titik jago. Eusina naon dina titik-titik ieu? Jadi Dadi mempunyai apa? Titik-titik jago. Dikukutna tiker, dipeliharanya dari sejak titik-titik keneh. Dari sejak kapan? Lajeng deui pamere ti Mang Ahdi. Pemberian dari Paman Ahdi. Panyawah bapakna. Orang yang mengurus sawah bapaknya. Ayeuna hayam, sekarang ayam titik-titik teh geus gede. Sudah besar. Jadi di sini sekarang ayam titik-titik sudah besar. Jawabannya apa? Awakna lintuh, buntutna bagaimana? Jadi badannya gemuk, ekornya bagaimana? Lajeng di ayeuna sukuna keker, titik-titik paranjang tur seukeut. Kakinya kuat atau kekar, titik-titik panjang serta tajam. Mangga pek ku hidep dina titik-titik ieu eusian ku kecap anu merenah. Lajeng di ayeuna anu bagian B. Salin saperti conto. Di dieu hidep di piwarang, nyalin kecap anu tos aya, kantun dialihkeun. Di sini ada kata yang sudah ada 2 kata di sini, tinggal dipindahkan untuk salah satunya. Misalnya di dieu aya kecap piara, miara. Aya kalimat geura piara hayam teh. Tah piarana atos aya dina kalimah ieu. Lajeng di anu kalimah salajengna ieu Adi titik-titik hayam. Tah kanggo ngalengkepan ieu kalimah maka anu kecap can dipindahkeun atanapi can dialihkeun atau kata yang belum dipindahkan yaitu kata miara. Jadi untuk mengisi titik-titik di sini yaitu kita pindahkan saja kata miara ke bawah. Jadi Adi miara hayam. Lajeng deui ayeuna kanggo bagian C, nyusun huruf kana kecap nu merenah. Menyusun huruf pada kata yang sesuai. Di dieu contona di dieu aya aksara anu teu acan nyusun. Di sini ada huruf yang belum tersusun menjadi sebuah kata. Aya C, N, U, I, G. Upami disusun mangka ieu bisa jadi ngawangun hiji kecap. Tah, sapertos kieu gambarna. Cobi barudak kinten-kinten ieu gambar naon? Coba anak-anakku, ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar ucing. Jadi, ieu aksara diacak-acak upami disusun jadi kecap nu merenah nyaeta janten kecap ucing. Hatur nuhun kasadayana kana perhatosanana, nyuhunkeun hapunten tina sagala kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.